Tutup deui. Oh, Di jerona gitu. teh emas teh marakbak. Masyaallah. Di sadana teh kumaha? Mager kawas model kanon, ngaguludugna teh. Oh. Terus asa Balasaran Tasik Garut. Mantap. Tujuh ngajait pepayanya. Ayo Gunung Ogong itu mana, Bah? Iya. Oh iya Gunung Ogong. Iya itu Culamega. Oh Culamega mah ka dieu nya. Oh iya Culamega. Pan eta eta jadi dogong ieu teh. Oh. Di dogong antara Gunung Ogong jeung Culamega teh pan aya salurana eta gerewertannya. Jadi dogong gitu. Mohon. Kan baheula mah di Gunung Ogong teh aya kabuyutan baheula mah. Oh, baheula Sok teh. sada kabuyutan teh. Baheula intanna geus gede nog. Sok kibarna teh sok kali itu ka hareupeun Mas Iha. Oh. Di nyata aya pasaran Jang Aus, tapi ayeuna mah eueuh. Internet teh. Jang Aos. Jang Aus nginget pan urut. Hareupeun Mas Iha teh aya masjid di nya. Mohon. Di nyata aya kuburan budak kajengan Muhtar Jang Aus ngaranna teh. Oh. Pasti ti dieu teh sok kelper kalau itu. Oh. Sok antepna teh ka dinya. Eta teh tanda-tanda sanes, Bah? Internet eta mah. Oh, inten. Inten. Oh, inten. Oh. Segede nog ngagelempau ka tuh hibar teh hurung gitu. Oh, hurung. Hurung. Masyaallah. Ternyata tadi itu karena pasaran Jang Aus. Jang Aos. Oh. Panasnya teh masjid hareupeun di Mas Iha teh. Kaum gede baheula teh. Mohon. Dengan Muhtar. Oh. Nah, dia teh aya nyata aya kabuyutan. Oh. Eta keur zaman kolota baheula keur digawe baheula teh eta teh keur muka. Oh. Kolot keur beak keur nyokot sasajen ka lemur ka mah. Mohon. Aya datang geus nutup deui. Oh. Di jerona teh emas teh marakbak. Masyaallah. Bangsa kursi lemari itu ieu teh cenah Oh, emas. semacam kerajaannya. Tah kitu sebatas kerajaan. Aya teh di dinya tah. Zaman baheula teh nya, Bah. Nya, Bah. Ayeuna mah beuneu tos benten deui teh nya. Tuh ka mah da tara disada-sadaan ayeuna mah. Oh. Ai di sadana teh kumaha? Mager kawas model kanon, ngaguludugna teh. Oh. Kawas kitu kawas ngageleger lah sorana mah. Namun di istilah mah sebenarnya gugur gitu. Kasih gugur. Kayak itu suara petir kan sama jadi menggelegar. Ngageleger gitu. Oke, mohon. Pas model ngantekan dina senjata mah PBB gitu. Oh iya. Jadi gaduh sejarahnya Bahnya itu teh. Gaduh sejarah. Kayak sejarahna tadina teh. Iya. Da uang ge ingat. Oh. Eta sok disada teh. Mohon. Ngageleger teh. Ingat geus dewasa. Oh. Matak bisa nerangkeun. Eta inten mah pan mahalnya, Bah. Inten mah awis eta. Inten geuning sagede kitu ge tah. 900 pagi pambulan kaca, sagede kieu tah teu pira. Ieu mah segede enog nya. Segede enog inten teh. Coba dina eta mah dina kabuyutan mah cukup ge emas marak bangsa kursi lemari itu ieu teh. Wah, eta mah. Oh, jadi baheula teh meureun Culamega teh ngaran Jami meureun nya. Nya, Pak. Culamega teh antara Gunung Ogong jeung eta jeung Culamega nya dogong gitu, dogong. Kudana paeh. Kudana paehna teh di di kuda paeh. Ya jadi anu mereka ketelah kuda paeh Kuda paeh padahal kudana teh paehna teh di dinya. Sebutnya kuda paeh gitu. Mohon. Oh, gitu. Pan aya. Dogongna mah di dia kuda Ya, teh. itu ada kuda paeh di sana itu nama Kampung Kuda Paeh. Berarti sejarahnya dari sini di dia ya. Mohon ke atas lah. Zaman baheula teh mitanya, Bah. Baheula teh. Mohon. Mohon atuh Abah hatur nuhun informasinya nya, Bahnya. Baiklah teman-teman, kita menuju pulang ya. Selesai sudah ngambil genjer. Ya, kita pulang ke proses masak liwet lagi. Coba oh, ini udah matang ini. Tos asak. Dijahit. Mantap. Oh, wah. Tapi nggak ada malah karedoknya. Nih gadis desa nih pandai bikin karedok. Pertama-tama terasi dulu. Oh rawitnya semua sadayana rawitnya jadi super pedas nih. Ini liwetnya nih teman-teman. Aromanya ikan peda. Mantap, keren. Tuh teman-teman.
Oh. Ini lagi ngulak. Dimasukin. Apa neng itu neng? Oh kacang. Dimasukin kacang. Sementara si A lagi mempersiapkan untuk nasi liwetnya ya, pakai daun pisang, ciri khas Pasundan. Diulek ya, kacangnya, aroma terasinya teman-teman justru yang bikin meleleh ya. Itu apa nih? Nah teman-teman, sudah ya, mak mesti. Mulai halus uleknya ya. Oke, setelah diulek, siapa dulu? Oh, saya tadi betul, teman-teman. Saya masukin ya. Betul dulu, teman-teman. Tidak sebenarnya tadi ya tanya. Iya. Oh, biak mbak iya meureun. Memori mah obatnya. Kredok ini bahan dasarnya kalau ini ya pakai toge, kol dan timun ya. Karena bahannya terbatas. Cobain dulu ya. Beringat jempol. Mantap. Kalau nih. Oke, udah ini ya. Kredok nih ya, kredoknya. Ini kurang gede ya neng, kredoknya ya. Apa? Yang ditunggu-tunggu nih mukbang sih. Baiklah teman-teman, kita mukbang nasi liwet ya. Ini masakan Neng Sela nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Nasi pedang. Nasi pedang. Bukan nasi pedang. Kredoknya nih. Enak apa? Mantap. Kita menuju pulang teman-teman ini. Sudah gelap. Takut hujan ini. Ini rumah pedesanya teman-teman. Di tengah perkebunan ya. Wah, turun hujan, oi. Hujan nih. Aya entog. Masuk ke kolong. Ce, mangga ce. Hijau ngajait pepayanya. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini berkembang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.